Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa su'ilal imamu Ahmadu radhiyallahu anhu an rajulin jalasa fi baitihi au fil masjidi wa qala la a'malu syai'an hatta yatiyani rizqi faqala hadza rajulun jahilal ilma. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi ay ar-rumhu sababun li tahsilir rizqi wa muraduhu anna mu'dhamar rizqi kana minal ghanaimi wa illa faqad kana yakulu min jihatin ukhra ghairir rumhi. Wasuila sareng parantos ditaros saal imamu imam Ahmadu tegasna Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin tina perkawis hiji pamegat jalasa anu diuk eta rajul fi baitihi di jero imahna eta rajul au fil masjidi atawa di jero masjid wa qala jeung ngomong eta si rajul la a'malu tekudu migawe kaula sayan kana hiji perkara hatta ya'tiani sehingga datang ka kaula naon rizki kaula. Imam Ahmad parantos ditaros ngeunaan hiji jelema hiji jalmi anu ngalentuk ngagajentul sila ipis gitu. Sila ipis apakah di imah gitu, apakah aya namun tadi masjid begitu aya nu komen ai maneh gawe cicing di imah ngajedog wae nangkep tuur atau ngajedog wae di masjid kade ya nyaritakeun wiridan teu wiridanan teu di baiti nyaritakeun wiridan teu wiridanan teu henteu fil masjidi ngajentulin masjid nyaritakeun maca Quran wiridan itu am teu henteu. Jadi naon atuh ngajentul gawe gitu. Kayak bisi aya namun tadi sarwakeun ka jeung ajengan. Aya ajengan apogo cicing di masjid ngawuruk tuluy naon wiridan, tuluy naon salat, tuluy naon iktikaf, tuluy naon tafakur gitu. Nah. Tuluy aya namun tamah calik di bumi jelas aya namun tamahnya pada mulana ada kitu aya namun tamah ulama nya ieu mah teu nyaritakeun eta ngajengjeun pengangguran ketika aya ngomong ai maneh gadag teuing ngajadog wae gitu ngajadog wae di imah ngajadog wae aya namun teu mati nah teu kudu riweuh-riweuh teu kudu ripuh-ripuh make jeung
gede ka ditu gede ka dieu gede ka pasar gede kuli sagala engke oge hatta ya'tiyani rizki kege datang sorangan rezeki mah. Lah kadaya ayeuna mun teu bisi dipake ku santi anu kalapetong, dipake ku santi kuno sumogol gitu. Ulah sumogol ayeuna mun teu atawa naon ngaranna teh kumitut. Nah, ai kumitut teh asak henteu atah henteu. Ngaranna teh kumitut engkana jadi hitut kumitut teh. Jadi lamun dahar anu kitu engkana bakal tut kana hitut gitu. Lagi jadi pihituteun. Ai ajengan anu asak, mau ulama anu asak silahkan eta. Santri anu asak silahkan gitu. Ngan ulah santri kumitut teh jadi ustad kumitut itu. Ai pangabeki loba ngajedog ayeuna mun teh di imah eueuh gawe. Ngaji lain, maca Quran lain. Lain. Ngadaweung udud beuki, nyatu beuki eta. Tara aya mun teh tah. Jadi ulah turutan akangnya ulah lain turutanan kalau bahdinya namanya garawe gah tadi masjid gah nunya gitu nyok kanyut aya namun lain ulah aya namun teh kitu. Jadi aya namun teh malah amal alah kajeng riweuh-riweuh aya namun ketika dia ke pasar kata hatta yatian rezeki ke datang sorangan rezeki ka ulama. Kumaha walaran Imam Ahmad radhiyallahu an faqala hadza rajulun jahilal ilma. Eta lain bener jelema anu tawakal kitu teh. Lain berarti ayeuna jelema kitu teh jelema anu tawakal, da tawakal mah lain kitu. Tawakal mah lain kitu. Tara jeung ngomong-ngomong la amalu sayan hatta yatiani rezeki tara kumaha ayeuna mun teh mah kembali deui. Jadi ari tawakal mah kan di luhur oge kumaha siqatul qalbi bil wakil haqi ta'ala nyaritakeun ngajedog henteu nganyatakeun cicing henteu ngajantul henteu bihayasu yaskunu anil ittirabi ketika ayeuna mun tama ieu aya kesulitan moneter, krisis, musim PHK, musim kamari mah corona, hese usaha gitu. Tasi ati teh kumaha? Jadi dek corona da Allah mah terus ar-razzaqu teh ngarizkiana teh teu kahalangan ku corona. Tuluy ayeuna mun teh mah ieu teh kumaha nya ayeuna mun teh mah di pabrik dikaluarkeun di PHK da anger sifat Allah teh henteu robah ar-razzaqu dek digawe di pabrik dek teu digawe di pabrik tek teh ieu ayeuna mun teh mah dagang geuning teu payu ya teh dek dagang payu rek teu dagang teu payu da anger Allah ar-razzaqu anu ngamaha ngarizkianana tuluy papangih jeung kesulitan penyebab ta eta. Jadi kudu make nomor nya kudu aya sabab urangna ngan di mana-mana aya kesulitan dina urusan sabab si hate henteu matak kuligah teu matak goncang keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala kitu percayana ka Allah Subhanahu wa taala dina urusan rezeki sikotan karena percaya penuh bimusabbib bil asbab kudu nyen sabab sababna Allah nyen sababna. Jadi intina mah ayeuna mun teh urang teh aya baheula mah nyata baheula untung urang teh ayeuna boga guru. Jadi aya guru urang teh jadi nyontoan ayeuna mun teh mah kieu teuing henteu gitu. Nyontoan bebeakan dur-duran teuing ayeuna mun teh mah kana dunya kana sabab kana kasab henteu. Dur-duran teuing ayeuna mun teh mah cicingeun bae lain henteu. Dur-duran teuing ayeuna mun teh ku sabab henteu ku ikhtiar henteu ku kasab henteu. Jadi siger tengah. Kapungkur ayeuna mun teh mah eta
pun bapak almarhum Allah yarhamna. Jadi cing tepa kumahanya ada abdi mah teu bisa gawe kos batur boga pamajikan teh kawin teh. Nah atuh cenah ayeuna mun teh mun baheula mah atuh ayeuna mun teh mah buburuh manggul bata kajen cajan. Buburuh manggul bata. Jadi hartina mah henteu kudu dur-duran tapi kacul itu cul ieu karena orang engke bisi dicekel di saranean eta sabab. Bisi di saranean eta sabab gitu. Oh geningan ai urang toh-tohan mah tuh beda tuh di saranean nyarane kana sabab eta gitu. Gitu ya. Oh matak aya namanya mah da tuh da sautak saeutik salat heula. Sautak saeutik ngaji heula matak mal beunghar-beunghar. Tuh, tingali orang cur ngaji, cur salat, duit loba, mobil ayeuna tuh. Da dicekelan atuh da sababna di saranean. Di saranean gitu. Tah ari jalma anu iman mah lain gitu. Jadi lamun ayeuna mun tamah make jalan sabab, make jalur sabab, teu disaranean sabab eta. Atina tetep istiqomah ka pangeran nu rizkian teh sa pangeran. Teu disaranean teu diandalkeun sabab teh kitu. Oge ayeuna mun teu macul teuing kana sabab henteu oge. Genah ayeuna mun teu geus aya contona di ulama. Pan menang ayeuna mun teu dongengkeun aya banyak mah kitu saeuna teh Allah yarhamu gitu. Kadar-kadar ngalengkah kadar-kadar ayeuna gerak pan eta teh gerak teh sabab kan meusing toh-tohan teu toh-tohan oge pan ku jalma iman mah teu disaranean sabab teh eta kitu. Heuh pan kasab teh cenah ayeuna eta teh aya teh sabab cenah eta teh nyieun kasab gitu. Da meusing dur-duran oge da teu dicekelan teu disaranean anu kudu jalma iman mah. Matak ayeuna katirina iman teh jeung iman teh ayeuna mun tama sabab keur ieu keur cocok gitu jeung ayeuna mun teh tuh tingalikeun ai nya mah gitu. Jeung hati urang teh atuh nyarane kana sabab mah lesot imanna. Lesot ayeuna imamna ayeuna nyarane kana sabab mah ka mana ayeuna tawakalna. Ka mana tawakalna ka pangeranna. Geuningan tawakalna teh ayeuna mun tama kana pagawean. Geuningan tawakalna teh kana kasab. Padahal ati teh nyata ku Allah. Ieu mah ayeuna mun teh nyieun sabab we, nyieun kasab jeung ikhtiar ku Allah. Hasilna mah ku Allah. Wujudna tina sabab eta mah nyaeta ku Allah gitu. Malah bisa kasabna oge nya ku Allah. Hasil kasabna hasil sababna nyaeta ku Allah. Tuluy ayeuna mun teh urang bijah nyieun sababna bisa nyieun kasabna ku sa ku Allah. Wallahu khalaqakum hiji Allah teh nyiptakeun ka urang jeung lain nyiptakeun ka urang ngungkul wa mata malun jeung sakabeh gurak-gerik urang ge kan ku pangeran. Ka utek-utek atina urang diutekkeun ku pangeran. Tuluy ayeuna mun teh mah gurak-gerikna urang ku pangeran, kucap kiceupna urang ku pangeran. Ari ieu ku urang. Ka mana di mana? Aya mun teu ku urang kumaha? Mun teu ku Allah kitu. Ati teh ayeuna mah kadinyakeun. Jadi ya ayeuna mun teu pagawean hate teh ayeuna mun teu berat entong eta ati mah mun teu ku Allah kitu. Jadi ganti ayeuna jero atina lain mun teu ku urang tingali mun teu ku urang. Kitu ayeuna teu nganalkeun ka aing kasorangan tikalikeun ayeuna mun teu ku si eta mah. Atuh ka makhluk keneh mun ku si eta ku si itu mun teu ku Allah mah kitu. Jadi engke teh urang teh ayeuna mun teh senang da geus urang ikrar raditu billah rabba. Aider teh ayeuna mun teh anu henteu cocok jeung kahayang urang.
kejadian teh peristiwa teh anu teu cocok ayeuna sarua nu cocok jeung nu cocok geus keresaning Gusti ku Allah gitu kan bae da ku Allah gitu tuluy urang ayeuna tembongkeun karidoanana lain kieu lain nyebutkeun ku Allah teh ayeuna mun teh merek bela diri gitu oh ya ayeuna mun teh jailan ka batur ketika ayeuna mun teh geus naon geus puas aya ngajailan kan bae da teh geus takdir pangeran teu kudu nyeri hate padahal ayeuna mun urang nyan sabab heula nganyarikeun la batur itu merenang ayeuna mun teu bisa dipake ekol bisa dipake alat sok urang ayeuna mun teh mah eta nya tuluy ayeuna mun teh mah urang teh nyokot ayeuna mun teh mah barang batu nokotit batu teu ngamokeun takdir Gusti takdir pangeran gitu takdir pangeran Nata kapungkur ayeuna mun teh cek ajengan kieu cenah euy mun kitu wae jelema teh sagala rupa teh ayeuna mun teh ujug-ujug disandarkeun kana takdir wes cenah kitu pecakan ayeuna mun teh mah takol tah tarangna trok kitu ku urang deuk ngamuk pantai aya takdir tong ngamuk takdir takdir nah kade ulah ayeuna mun teu masalah ngararapkeun ku Imam Ahmad radhiyallahu an diwaler mangka jelema anu ngajedog gue gitu rek di imah rek di masjid gadag keun bae da geus waktuna datang mah rezeki mah nyampeurkeun sorangan hada rajulun jahilal ilma nu kitu ngaranna bodoh belet beak sorangan bodoh belet beak tai kahulu-hulu bodoh belet beak tai kahulu-hulu mana tinggal ayeuna dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi sanyana Gusti Allah Ta'ala tos ngajadikeun kana rizki kaula aya disimpen ku Allah rizki kaula teh dina hanapeun nyaeta kalangkang dina hanapeun kalangkang iuh-iuh tumbak kaula anu mana ayeuna mun teh mah artina eta tumbak teh sok dianggo ngangon domba jadi ayeuna mun lamun ayeuna mun tumbak teh nya sok dianggo ngangon domba jadi hartina tina sabab ayeuna ngagiring-giring domba gitu tuluy ayeuna mun teh mah dombana lalintu tuluy ayeuna mun tadi dijual atau dipencit tuluy dahar jadi naon jadi rezeki ning tuh ayeuna padahal ayeuna mun teh mah nya ari rezeki teh pan sakur anu dialap manfaat ku urang dipake ku urang didahar ku urang eta teh nyaeta rezeki urang batak ayeuna mun teh mah aya rezeki aya milik kitu milik cantang tu ayeuna mun teh rezeki urang jeung nya kitu deui rezeki urang nyaeta ayeuna mun teh mah cantang tu nyaeta milik urang tadina milik batur dibikeun ka urang weh ning tu rezeki urang milikna milik milik si itu disuguhkeun ka urang jadi ayeuna mun teh rezeki urang gitu rezeki urang ieu rezeki urang da sabenerna mah ieu teh ajengan we kararitu sabenerna mah ajengan kararitu da cigah-cigahna mah ayeuna mun teh mah sapertos di pangarasa ayeuna mun teh banjar ya da ayeuna mun teh mah jarang-jarang dugi ka ayeuna mun teh ngaheler terus ayeuna dianggot tuang ayeuna mun teh mah sadiditeun jarang-jarang nya kaseup ayeuna mah teh kangge kasab kangge ayeuna mun teh kasab puguh we ayeuna mun teu kasab mah pandaraka teh ngajedog aya ngajedog teh ada kasabna ayeuna mun teh naon dipater ku batur ayeuna mun teh mah dipaculna mah gitu ku batur di pelakanana mah tah eta teh ayeuna mun teh mah kasab teh kitu batur di pelakana ku batur ku batur efek teh teuing sakali teuing dua kali ngadaharna mah heutina kasab eta teh gitu di daharna mah
Ayo lolobana mah dina tahlilan, dina syukuran, dahareun gitu. Dina pengajian, lolobana mah gitu. Datang ka imah teu kadahar nu tadi mah, nu meunang usaha tadi mah. Tah, matak ieu mah nyaeta ieu namun teh mah tegasna di dieu aya namun teh mah kunjungjunan Allah ngajadikeun rezeki kaula teh aya dina hanapeun tumak anu sok dipake ngagiring-giring domah teh. Tuh. Jadi aromhu sababun ieu tumak jadi penyebab litahsilir rizki karena ngahasilkeunana rizki. Lain jadi hakikat, jadi sabab, lain jadi hakikat, sababun. Lain hakikatun, jadi sababun, jadi penyebab nyata karena ngahasilkeun rizki. Nu dimaksud gegede na rizki mu'dhamar rizki kana minal ghanaimi loba nama tina sabab nyaeta ingon-ingon domba anu diangon teh anu ngangon teh sok nyata sok digiring-giring kunaon kutumak begitu aya namun tadi giring-giring pakai ngangon tuh aya namun tadi domba ngalintuh montok dijual jadi duit belikeun dipakai aya dimanfaatkeun itu ieu pakai meuli baju dipakai aya namun teh madahar atau dipencit dagingna tuluy didahar jadi aya namun teh rezeki eta teh nyata gegedena ti wa illa lamun ayeuna lain nu dimaksud sababun li tahsilir rizki mah lain muqdamar rizki mah faqad kana yaqulu mangka kadang-kadang junjunan oge yaqulu tuang min jihatin ukhra kadang-kadang ayeuna tuang lajeng ayeuna mun tama linggih ka salasa sahabat tuluy dijamu ku sahabat teras tuang di dinya tuh kaos ajenganna kitu ayeuna ya. Kamu ayeuna mun teh macigahna mah nya itu tukang tabligh macigahna sapoe ayeuna mun teh mah atuh genep panggung iraha balikna ka imah gitu. Sebenarnya nyeumeureun ayeuna mun teh daharna teh heuh dinu hajat dinu muludan dinu rajaban baru gitu balik ka imah ora ayeuna geus bentet ripoe nu aya yang hees gitu. Tuh gitu. Tah gitu. Jadi ayeuna mun teh mah ulah eta ulah ayeuna mun teh mah ulah ayeuna nganapikeun ulah ngapilainkeun ulah ayeuna mun teh mah ngingkari kana sabab kudu make sabab sok sanajan Allah teu wajib ngarizkian make sabab teu keur Allah teu wajib ngarizkian kae keur saha teh ai keur urang nyai keur urang mah pan ieu na alamna alam sabab atuh meureun ngarekoskeun sabab mah ayeuna mun ngarekoskeun ayeuna mun sasaraat jadi naon teh anu kitu teh jadi ayeuna mun teh jindik teh atawa jadi ayeuna mun teh naon qadariyah teh meureun ayeuna mun teh mah anggus da geus takdirna ti Allah gitu teu kudu make sabab itu ieu tos eta nyarioskeun nyaeta seputar tawakal anu mana tawakal teh kawajiban pigaweun hate urang kudu saperti kitu teh hate teh kawajiban anu kahiji kawajiban anu kadua kafarduan anu kadua ieu teh nu aya dina kandungan makna la ilaha illallah kadua boga kawajiban urang teh nyaeta kawajiban hate teh kudu tafwid kudu sumerah ka Allah Subhanahu wa taala dina sakabeh pirang-pirang urusan wa ataslimu lillahi fi jami umurihi ari tafwid teh nyaeta sumerah ka Gusti Allah dina sakabeh urusan-urusan manehanana ieu tawakal nyaeta lebih tinggi daripada nyaeta tawakal ieu tafwid lebih tinggi sumerah lebih tinggi daripada nyata tawakal jadi ayeuna mun teh mah ari tawakal mah pan aya sabab-sabab gitu ketika nyata kesulitan penyebab eta hate teh matak goncang ari ieu mah lain hate cicing bari ayeuna mun teh mah eueuh sabab gitu hate cicing ayeuna mun teh bari eueuh sabab aya tadi mah tawakal mah naon hate cicing dina nalika kesulitan sebab ieu mah eueuh sabab hate ayeuna mun teh cicing hese ayeuna mun teh kieu ari apa teh sareng rasa apa
Jadi dididik dilatih ayana kubuyalon nyaeta dididik tafwid sumrah dina sakabeh urusan. Jadi 2 tahun cenah umpami bade angkat-angkatan teh dirabaan pesak teh bisi nyakuan duit. Wah, tadi make kene sabab bae ayeuna mah bisa. Kade bisi pahili jeung nekat ya. Sabab ieu ayeuna lamun salah pengertian bisi pahili jeung nekat. Lah aing mah teh pas ieu atina ka pangeran teh. Lamun atina dina ka pangeran mah lain ayeuna tafid nu kitu teh. Tapi sarupa jigah sarupa jeung ayeuna tafid. Jadi artina ai tafidna bijil ti jelema anu geus wawuh ka pangeran, makrifat ka pangeran. Jadi lamun bijil tinu bodoh, ta eta teh jigah sarua padahal henteu. Ai bijil tinu bodoh mah ngaranna lin tafid nu kitu teh, nekat. Ora teh. Sehingga ingat bahwa ieu teh nyata kabehana atina ka mana? Ka pangeran. Pandek nyampurnakeun ati urang supada madep sapenuhna ka pangeran ya teh. Ari ieu naon? Ari ieu ayeuna nekat lah kumaha engke gitu lain kumaha engke kumaha pangeran gitu lain kumaha engke gitu. Wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri contoh Al-Qur'an kayak ufawwidu amri ilallah gitu. Nah nu geunah mah ieu je hartina tafwid mah qala al-Ghazali parantos ngadawuh Imam Ghazali radhiyallahu anhu naon cenah ari tafwid numutkeun mantena na aripan ngadapenisian tafwid teh sumrah ka Allah dina sakabeh urusan teh kieu saur mantena mah iradatun ayyahfadha iradatu ayyahfadha. Jadi ngeresakeunana ngeresakeun ngarepkeun ngaharepkeun kana yen supaya ngaraksa ngajaga saha Allahu Gusti Allah alaika kanjeun hayang dijaga diraksa ku Gusti Allah urang masolihaka kana pirang-pirang kamaslahatan kaberesan kasuksesan anjeun bima la ta'manu dina sakabeh urusan anu henteu aman nu teu bebas urang hate nu teu cupar hate pihi dina urusan eta minal khatri tina kamlang karingrang kariwang. Nah, orang gamarkeun di mana-mana orang ayeuna mun tamah aya maksud aya rencana aya program sok aya kahariwang khawatir kasieun ka paur-paur sok aya kitu sieun kitu alah sieun kieu aduh paur kitu teh sok kitu nah tah eta teh beunang teh ku tafwid jadi perhitungan orang anu secara syariat anu secara ya namun tamadahir sing alus ngajalankeun syariat sing alus perhitungan kan orang teh hate mah musing geus mateng oge kan rencana teh nya geus tapi sok aya ragogo teh teu pas gitu teu pas jadi meureunan ayeuna mun tafwid pas we hate teh gitu. Nah, jadi iradatun ayyahfadha jadi ayeuna mun tamah hayang maksud tujuan nyaeta supaya ngajaga ngalindung Gusti Allah ka anjeun ngajaga kana kamaslahatan anjeun pima dina urusan anu urang teh teu naon teu aman teu naon teu bebas teu lepas selalu aya dina kekhawatiran kapaur. Tadi wana-wana orang sakruga-gruga gitu non. Wa ufawwidu amri ilallah. Ngarah teu kandas di tengah jalan. Sok urang ayeuna mun teh nyang hareupan urusan di mana roga-gerega mah. Hah?
orang yang kayak urusan duh euy kumaha lu kena kitu euy kumaha pertimbangan anu keterlaluan gitu. Jadi moal maju-maju di mana-mana ayeuna mun sama orang pertimbangan ayeuna mun terlalu pertimbangan sementara ieu hate teu cupar wae tak obat teh tafid. Jadi jelema anu geus tafid hatena ka pangeran langkah naon? Langkah naon? Langkah pasti. Teu aya langkah ngaregog. Sok diajar bisa teu. Santai gitu. Duh aing geus sieun kitu euy tong tulus jadi gitu tah hese prakna mah ya teh tapi teh ngomong ngobrol ngadegikeun geunah gitu sok ayeuna power gitu sieun kitu lah sieun kieu parang siang teuing kumahanya da mineng aya teh ya boh sarangan karasa boh ayeuna mun tama orang lain curhat ayeuna kumahanya sehingga urang oge ayeuna mun tama anu ngarahkeun umat teh mun urang teu boga hate tapit duh aing lamun diarahkeun ka ditu sieun naon sieun gagal engke urang ketempuhan hanas ke urang diarahkeun hanas naon gagal aing ketempuhan tak urang ngarahkeun umat oge boro-boro ngarahkeun sorangan boro-boro ngarahkeun umat ngarahkeun sorangan oge hate sorangan ruga keregog teu boga tapit mah ieu kajian agung ya komo lamun urang sukses ieu bisa naon bisa tapit geus aman nang karak bekak nggak Gusti mangga kumaha ge penting abdi ngalangkah mangga teu langkung Gusti kumaha Gusti bade digagalkeun ayeuna bade dilaraskeun oge bade loloskeun oge abdi sumrah nang karak bengkang serah bongkokan ayeuna ka Gusti gitu geus lengkah-lengkahna teh engke teh mana gagal teh ayeuna teu kieu gagal teh ayeuna geuning tapi teh naon lain ka tapi gitu mah enjoy dah serah diri muncak orang mah ayeuna mun teh jika urang ayeuna mun teh mangga dek kitu kieu oge Gusti mangga ayeuna mun teh langkung Gusti mangga teh langkung Gusti mangga terus ayeuna mun teh bere keyakinan urang da teu bere keyakinan mah ayeuna ati urang na anger ayeuna masing di kitu-kitu abdi tapi dah kieu mah kitu anger teu bere keyakinan mah Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim Allah anu nyaa ulah dibawa sifat muntakimna Allah ulah dibawa ayeuna mun sifat-sifat Allah anu aragungna ayeuna mun teh matah kanyaahna kadudeuna beungharna barahanna bukakeun dina ati urang sabab engke ayeuna mun teh kembali kana ana ingda donni abdi bi gitu payadunna masya'a lamun urang donna ka Allah ayeuna teu panceg ketika Allah dijadikeun sigah-sigah nama gagal gagal sia ke aing gitu. Begitu orang Gusti mah ya namun tabananya Gusti abdi mah mana kieu lah ayeuna bahasa eta mah Gusti abdi memangga bage ayeuna mun tadi gagalkeun bage diluluskeun oge mangga abdi mah ayeuna mun teu bade cilaka ayeuna mun teu bade salamet oge ngan Gusti kagungan sifat assalam tapi da Gusti teh tukang nyalametkeun ongko jiga pasrah tapi naon aya kahoyong Gusti tapi da Gusti teh tukang nyalametkeun musing cilaka ayeuna ku Gusti tapi da abdi mah hayang salamet teh aya ngarayuan gitu aya ngarayuan ayeuna mun teh ka pangeranna gitu aya manjaan gitu kan celaka ku Gusti abdi teh nekadkeun salamet ku Gusti tapi da Gusti mah pan Allahumma antas salam Gusti mah ayeuna mun anu kagungan sifat abdi hayang salamet teh gitu. Fakir mangga Gusti ayeuna mun teh mah abdi teh beungar tapi kan Gusti kayak ketang algoni gitu. Abdi hayang mah beungar gitu. Jadi ayeuna mun teh mah naon teh kayakinanna ka pangeran bener-bener ayeuna di aku tapi urang naon Gusti tapi abdi mah hayang beungar gitu. Musing ayeuna Gusti ngerasakeun ayeuna beunghar dikeresakeun fakir kerjakeun ke Gusti
cilaka ku Gusti salamun tapi ada Gusti pan assalamnya Gusti mah gitu. Oh gitu maneh teh aya nu alus geuning hade ayeuna sangka ka urang teh disalametkeun ku aing. Gitu. Dah hade sangkana. Dah hade sangkana. Tah gitu. Jadi lamun orang boga program, boga rencana, boga tujuan naon bae teu aya namun tama ku urang di desain di rencana di program secara matang teu aya namun tama secara saran secara zahir tah didinya ketika aya namun tam aya mandeg-mandeg kahariwang kambelang kahariwang kambelang kapaur nah eta Gusti nyangakeun ka Gusti ngan aya namun tama abdi hoyong dipaparin maslahat ku Gusti hoyong dipaparin maslahat ya geus manta ka pangeran maslahat mah gitu efek teh urang teh ulah nuturkeun kana nafsu kana selera urang gitu ulah engke bakal aya da hukumanna ke urang puguh mah pangeran teh ku cara kitu teh rek ngadamel maslahat ke urang ngan urang nyaeta bertolak belakang jeung nafsu jadi we cigah gagal gitu padahal tadi tanya nyuhunkeun ka pangeran teh ieu teh maslahat tapi geungan kieu matak nyeri mata keripu, mata kecewa, padahal Allah teh rek ngadamel maslahat teh kulewat gitu tah ati wae teh bener gitu tah. Apakah aya namun teh maslahat aya dina ngeunah wae? Dan teu atuh. Apakah aya namun teh disebutkeun maslahat aya namun teh mah dina sukses wae? Dan teu atuh. Kadang-kadang maslahat mah dina kegagalan gitu kadang-kadang aya namun teh maslahat mah dina pikanyarieun urang gitu padahal eta teh maslahat Allah tegasna mah kudu khusnudona ka Allah sing sempurna urang akang mah ayeuna sapopoe teh lalajo ieu we lalajo kieu lalajo ayeuna nyaan ieu teh kitab teh gitu-gitu nyaan ieu teh kitab gitu. Nah kamari aya namun tenan cai cenah aya namun teh ribut ribut aya namun teh masa gawe teh da teu kitu terus ayeuna ku pangeran teh kitu jadi lamun aranjeun aya namun ajar ngayakinkeun ayeuna ka pangeran lain kudu dina geunah wae da moal aya namun teh moal bener-bener sakali-kali naon sakali-kali ayeuna gagal sakali-kali teu geunah gitu sakali aya kakara ngan keur kitu teh naon hade sangkaana ka pangeran sing sempurna ati urang segala kejadian-kejadian teh aya namun teh mah sing jadi hikmah sing jadi pelajaran aya namun teh mah ka urang sing jadi pelajaran enak ka urang ya ayeuna kagak ayeuna hayang nyontohan gitu hayang nyontohan tuh tingalikeun aya namun teh mah tuh tingalikeun saga aya namun teh tuluy aya namun teh ningali deui kana dawuhan aya namun Allah kan Allah aya namun teh ngadawuhna manang sah min ayatin nakti bi khairin minha jadi aya namun tama setidakna mun Allah ngarobah nasib aya namun tam asal urang hade na sangka eta teh sanyana merek naon dek dibere anu leuwih hade ku pangeran atawa minimalna au mislihi seimbang jeung eta ngan urang ulah aya goreng sangka ka pangeran gitu ngan ulah orang goreng sangka kumaha nya we atuh da urang mah ayeuna hariweuh sesuai nyang we teu kudu nyang manang sah min ayatin na'ti bi khairin minha au misliha paling aya namun tamaringana saimbang weh dituna bi khairin leuwih aya namun tamah hade teu kudu aya namun tamanganaha begitu takdir ayeuna berjalan ka urang anu cocok jeung urang teu kudu nganaha jalan terus nakti bi khairin minha itulah aya namun matak aya namun talalawanan tafid naon toma kalem tah gitu toma ka mana tah kalinya tah mana teh gitu tong sieun teh tuh bekal tiba sana kalem toma ka mana tah tak
Kan bae sungut mah kan bae teu ngalarang sungut mah ati nu kudu jagana ati. Ketika orang ayeuna mun ngomong-ngomong nyarita ayeuna mun teu mah sabab ieu hati ulah kahijab gitu. Hatena ulah kahijab kan bae. Heuh meureunana kieu gitu. Kalem lah da ayeuna mun teu mawa duit coba ieu sabab duit tapi Gusti ku abdi moal dicepeng eta sabab teh nu leresna mah ka Gusti we gitu dina hate mah kan bisa kitu teu mata kai alusna mah keur anu kelas-kelas lemah keur urang mah kitu we keun belah da sababna mah ieu teh mawa lah bekal ayeuna mun teh mah sababna mah hakikatna mah tapi da raridu di ngomong kitu teh nya loba teh ngomongna ieu sagala teh ieu urang ayeuna mun teh ieu teh nginum ayeuna mun teh mah kucai ayeuna mun teh mah sababna mah syariat teh mah tapi ku Allah we kita ayeuna mun teh nya teh raridu kitu ngomongna ieu teh kitu jadi meureunan kudu anu leuwih pageuh mah nyaeta naon hate gitu mun teu ngaji ieu mun teu ngaji akidah ieu naon lepas ieu hate teh eta akidah teh eta gunana teh lain paranti ayeuna mun teu dilagamkeun wungkul lain paranti ayeuna mun teu dinadomkeun wungkul wujud kidambakona aya dina hatena eueuh paranti ngabedakeun eta jadi ngomong ieu teh teu bahaya ada pantas orang-orang ayeuna Wahabi atuh nya ayeuna mun teu majarah ayang gitu heueuh ayeuna mun teu sarua we geuningan urang ge ngomong kana sang sarua jeung kitu ayeuna mun teu meleungit mah akidahna kayakinna ka pangeran da sarua ayeuna teu kudu kujarah sabenerna mah udahar oge bisa lesot ayeuna akidah teh tah eta nu ngaji akidah teh kitu ngaji akidah teh lain pati beberebetan ayeuna wujud kidapkeun mah eta budak mah jajar heula ngapalkeun gitu ngan ibarat hate mah atuh da ayeuna lain nu kikituan gitu dedetkeun ayeuna mun teh mah kana hate urang ayeuna mun teh mah alam sabab sagala make sabab geura kitu lamun teu ngaji akidah ieu hate urang da lesot oh bener euy ayeuna dokter eta mah bener euy make obat ieu mah euy gitu teuh coba aya bener euy pokona mah ayeuna mun teh mah lamun dahar jeung eta mah atau lamun ayeuna mun teh mah urang ayeuna mun teh bareng jeung si eta mah tah ieu ati urang sing ayeuna mun teh mah kuat mangka lamun ayeuna mun teh mah alam sabab eta teu ngahijab ayeuna mun teh mah ka urang maka ayeuna mun teh disebut ayeuna mun teh mah urang teh imanna teh iman anu beh dieuna iman ilmu beh dituna nyaeta iman yakin gitu jadi teu kahalangan ku sabab eta teh hate teh gitu naon teu kahijab aya urang pan kahijab lesot deui aing aya nu teu boga duit geus moal saya rupa geus sagala hese we tuh ulah beberebetan ting aya mun teh mah kanu kararitu teh nya keur eta mah keur diajar mah kitu kan kekeh lah aya mun teh jaga heula kitu bahasa-bahasa teh ke akurkeun heula cocokkeun heula ieu jeung akidah gitu kewa ketika istiqomah pageuh akidahna pek nyarita sabab oke tapi ieu geus naon geus istiqomah geus pageuh lamun longer mah ieu jauh kerita nyari kata sabab teh naon jauh pinah we kana hakikat mun longer ieu kur pageuh uga pangobati nya aja nyaritakeun sabab teh tah ai ieu longer keneh mah tanya heula kitu ka dieu alhamdulillah yang minum segar nginum cai mah hate ka mana tah lamun aya pinah kana cai tah heula ulah ka eta keresaning Allah Gusti mah heula anan gitu engke bisa kadinya tah gilek kadinya ati urang gitu kana sabab eta lamun ayeuna mun tamah disaranean dicekal dipake sandaran sabab sarua urang teh jeung babah gitu tak beda na babah jeung urang teh jeung jalma mukmin teh dina naon dina akidah lamun ayeuna mun teh mah ceuk babah lamun teu usaha sia moal ayeuna mun moal kaya moal beunghar
lamun orang aya namun tem orang kumaha itu usaha mah aya namun teh mah moal aya nabung geuning sarua jeung babah ngan bedana teh ai manehanana mah teu make akidah meureun ai urang mah naon make akidah lain ketang sabab lain ketang sabab ai hakikatna mah angere Allah gitu Allah teh kudu aya namun teh muluk-muluk lah ngaji mah coba aya namun teh mah eta adek-adekeun kana ati aya namun teh mah bisa moal ieu mampu moal ieu saat-saat ayeuna urang geus bisa geus mampu acan ayeuna diajar tafsir gitu sakara rasakeun heula gitu ketika orang sok ayeuna loba rogag-rogog kene hariwang kene gitu loba ayeuna mun temu orang ragu-ragu kene atau sok loba mentok ayeuna mun tekandar di jalan orang teh sieun gitu kumaha ayeuna teu tulus sieun kitu sieun kieu sieun kitu sieun kieu matak sing pas heula geus kitu tuluy naon tafwid ka Gusti nyuhunkeun maslahatna Gusti anu maha maparin kamaslahatan anu tukang maparin kamaslahatan kada kamaslahatan abdi bade kieu der teu ayeuna kana setengah jalan nu gagagog gitu dina kabeh urusan teu anggeus kitu naon atuh da di tengah jalan riskan ya teh riskan ya teh ya aya namun teribet ya teh ayo jalan aya namun di jalan mundur deui matulus ayeuna dibere kamaslahatan teh ku pangeran teh tafwid tah kadua takatilu pagawean hate kawajiban hate kapaduan hate ya teh ayeuna keur nu boga la ilaha illallah keur anu geus ngucapkeun la ilaha kudu aya ya teh kitu dina ati teh ya teh nyaeta as-sabru wallahu alam bissawab